Nah sih curiga baturan si Baban tuh udah seri rumah sajik keneh naik buat adek Astrid yang dewa adek. antep Tersangka nunana ngering berat hati ieu meuni berat saprak aa minta pegang siksaan cintanya jadi dunia adek kunaon adek naon perih betul hati meuni perih baturan si Baban saprak anjeun salah milih lain dianggap leuwih naon ai dedek kudu ka mana kudu ka saha jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima sabab ieu cinta aja ieu rasa bisa kasasaha dugi ka ayeuna berat karanda asok sanajan hate ieu eta teu narima dalah dikumaha milih mulian kan bae sih sabar aa batur taha awe turu masa senada aki-aki Agus Asep aku Asep Agus Asep nih Agus yang Asep yang Agus ayo dede acis kacang buncis nengcreng acis hayang esir gobang gosing atung alak atuh kiri kanan jepit tahan sedikit yo balas kanan yo parkir takut kagores kunaon dedek hati dede meuni perih can ka dokter saprak anjeun salah milih pakai kocok si arisan nu lain dianggap leih sikat mama Nopi kudu ka mana kudu ka saha jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima aya sabab ieu cinta ajeng ieu rasa teu bisa kasasaha tepi ka ayeuna ku berat aci
Ade Astrid. Sok sanajan hati ieu teu narima tapi dalam diku mah anjeun geus milih nulian. Kudu ka mana kudu ka saha jang kudu kumaha ngadukeun rasa nu puguh teu ditarima. Sabab ieu cinta ujung ieu rasa tu bisa kesasaha dugi kayeuna ku berakacita Sanajan hati ieu teu narima dalah dikumaha dede geus milih nulian. buat Ade Astrid, semoga lagunya keterima Ade. Amin. Don't forget me pesanan aku ya. TF-nya ke aku, jangan ke Haji Dani. Jadi kan 2 kali di hard